Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi ulumi fi daraini amin ya rabbal alamin. Jadi penelitiannya masalah fi'il tadi terbagi dua dehnya. Fi'il oge terbagi dua bagian, aya fi'il mabni, aya fi'il mu'rab. Fi'il mabni nyaeta fi'il madi jeung fi'il amar. Eta ngaranna fi'il mabni. Fi'il mabni aya dua, fi'il madi jeung fi'il amar. Fi'il mu'rab nyaeta fi'il mudhari. Fi'il mu'rab nyaeta fi'il mudhari anu henteu kadatangan nun jamaniswah atau nun taukid. Di mana-mana ayeuna fi'il mudhari anu tadina mu'rab lamun geus kadatangan nun jaman niswah eta teh jadi fi'il mabni. Di mana-mana fi'il mudhari dina akhirna geus kadatangan nun taukid atawa nun jaman niswah mangka si fi'il mudhari eta jadi berubah, eta jadi fi'il mabni. Contohnya seperti yansurna, yansuruna kan suruna nah itu yansurunanya eta teh kan fi'il mudhari. Dari mana-mana geus akhirna kadatangan nun jaman niswah mangka si fi'il mudhari eta jadi fi'il mabni. Kasih pilih mah. Kasih pilih. Lain fi'il lima. Jadi termasukna nyaeta kana fi'il madi. Fi'il kan. Jadi mabni. Itu kan fi'il madi jeung fi'il amar kudu mabni. Isim fi'il lain fi'il mah eta lain mabni. Tapi bahasa kudu naon berapa? Nah, ada penetapan aja tuh Bang. Untuk mabni. Dalam fi'il mudhari mah di mana-mana. Fi'il mudhari kadatangan nun jaman niswah atau nun taukid berubah jadi mabni. Contohnya seperti yansurna, bahasa kudu mah eta yansurna mabni sukun. Ulah eta nya, ulah di yansurna sebutkeun nasab. Jadi mabni sukun. Ya. Lamun cara kadatangan nun taukid nah seperti yansur ayansuru nanti berarti disebut mabni fathah lamun kadatangan nun jamak niswah nun eta nun taukid yansurun itu jadi mabni fathah lamun kadatangan nun itu lamun nun jaman niswah nyaeta dipaihan yansurna nah eta bahasa kudu mabni sukun. Nah eta jeung naon kan hae eta jeung kalamnya tujuan mah tetep jeung nyeun kalam arek fi'il mudhari. Sebenarnya yang kalam tina fi'il mudhari kumaha ya itu
mabni yansurna. Nah, itu kita dalam tina fiil mabni fiil mabni naon mudhari mabni tak tina fiil mudhari mabni. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayusakan. Setiap harap eta kudu mabni sukun kabehnya pertama-tama. Sakabeh harap eta kudu mabni sukun dina asal muasalna. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayusakan. Setiap isim mabni eta teh kabeh kudu sukun pertama. Jadi ayeuna berubah deui ku ahli nahwu berubahkeun nyaeta tetep aya upah. Tetep gedung dan asal sukun sebagai nu di dalam ngaji opat aya mabni naon mabni sukun mabni dhamma mabni fathah mabni kasroh itu setiap harap gakulu harfin mustahikun setiap harap eta kudu mabni. Naon harap teh? Hah? Naon huruf teh? Hijaiyah. Hah? Huruf harap naon? Huruf iya. Harap harap teh megang pilihan kemudian jar majrur gitu. Jangan amil anu asupna seperti lam an gitu eta huruf ngaranna bila ba gitu eta disebutkeun huruf ngaranna teh kabeh. Setiap waqulu harfin mustahiqun lil bina sakabeh huruf eta kudu mabni. Eta huruf naon dah mata teh masuk nempel seperti eta naon anu kana ieu teh ayeuna mulai teh anu huruf teh lain dan jorok lain deui itu orang nempel kana eta anu kana fiil anu masuk asup kana fiil atawa asup kana isim anu osok nempel kana isim osok nempel kana huruf ini kana fiil ya. Seperti konnya terkati madilin kon osok nempel kana fiil madi eta dingaranan ngantos itu teh huruf berarti naon eta inna huruf naon itu inna anak laita tah eta disebutkeun huruf kudu mabni laita mabni naon gitu. Wali bahasa inna mabni naon mabni bata itu kana huruf atap tianya harf atap hatta hola hasya ada bian ala itu pernah mereka ini tadi mau dia wau eta puna harf atap eta tapi kudu mabni. Tadi masalah mabni kawit asalamah eta disukunkeun. Nah, di dia terus diubah nyata di wamin hurufatin sab jadi opat yang mana? Abdul wa mabni dhamma mabni fathah mabni kasroh dan mabni sukun. Contoh aina amsi haitsu wa sakin tam. Ina warfa wan siban imana wa ismi wa fi'lin nahu lan nahaba. Jadi di dia ternyata warfa wansiban alam in ariyana ni araba li ismi wa fi'lin nahu lan ahaba. Rafa jeung nasab kana isim jeung kana fi'il. Jadi dina masalah isim jeung fi'il nya eta teh nyaeta i'rab
di mana-mana tadi teh bukan si isim jeung si isim jeung isim murab ya si isim jeung si fiil mudhari eta teh nyaeta kudu di rapakeun jeung di i'rabna isim misalnya isim mabni ya salian isim mabni jeung fiil mudhari eta kudu di mabni ieu kudu di murabkeun kudu di murabkeun ya setiap salian isim mabni jeung fiil mudhari eta kudu di murabkeun. Kumaha ari mu'rab teh nyaeta henteu daekeun dina isim teu daekeun naon teu daekeun j teu daekeun nah ya henteu daekeun jajem nah dina isim mu'rab nah isim mu'rab jeung eta ada perbedaan isim mu'rab jeung fiil mu'rab aya perbedaan Raden aya fiil mudhari daekeun jar teu fiil mudhari kaya ieu maksudna ieu dina isim mu'rab nya eta jeung fiil mudhari nah isim mu'rab jeung fiil mudhari eta kabeh dijadikeun eta teh ngaranna sarua perjalanan i'rab kabeh isim mu'rab salian isim mabni salian isim mabni eta kudu i'rab jeung fiil mudhari guys eta kudu i'rab bedana si isim mah henteu daekeun jajem teu jajem si isim teu daekeun jajem terus kumaha ari fiil mudhari si fiil mudhari teu daekeun jr itu doang perbedaanna warfa wansibna warfa wa nasba if'alana i'raba lil ismi wa fi'li nahu lan hadza wal ismi wal ismi qad busuk bil jar kama qad busuk fi'li bi ayan jazima gitu jadi maksudnya gitu pokoknya setiap isim salian setiap isim salian mabni eta teh kudu i'rab jeung fiil mudhari oge kudu i'rab gitu kumaha ayeuna perbedaanna fiil mudhari jeung isim mu'rab fiil mu'rab pun fiil mudhari i'rab ayeuna salian isim mabni i'rab keneh eta bedana naon bedana ari isim mah nyaeta teu daekeun jajem ari fiil mudhari teu daekeun ya teu doang tadi ganti fiil mudhari daekeun jajem teh hah bukan dalam dia wajib ya nah itu lamia gitu jadi balinya tah walaupun jadi lebah wal ismi qad khususo bil jari kama qad khususo pilih bi ayan jadi mah buat teh warqa bi dhammin wansiban fathah wajur kasrun kana dzikru ab indahu abdahu rasul warqa bi dhammin wansiban rapakeun anjeun huduma jeung nganasabkeun anjeun ku fathah jeung ngajarkeun anjeun ku kasrah naon ngaranna eta isim naon ngaranna situ murab naon isim naon dirapakeun ku doma dipatahkeun ku dinasabkeun ku fathah dijarkeun ku kasrah naon hah isim mufrad eta dirinya farfa jeung domain konsiban majur wajib ditaskini wa ghairu mazkir ya nubunahu ja'ahu bani namir ya wajib ditaskini wa ghairu mazkir ya nubunahu ja'ahu bani namir
wajah awanan tadi wajib menajamkan anjuran bitaskin bersyukur bahwa belum yanuku anahu jauh bani namir najajamkan anjuran bersukun jangan naon kan jadi bersukun dirapakan kunang dirapakan biasa dirapakan kedoma dina sabun kata dijajamkan bersukun ngaranna naon dirapakan kedoma naon sabana kedoma alamat sabun kata alamat bersukun naon dirapakan kedoma alamat rapana kudoma alamat nasabna kupata jajabna kusukun naon Mudore Ore apa yardibu ayan suro lam ya itu karena mudore wa gharu dzikir yanu ja'ahu bani namir ja'ahu bani namir ahu ja'ahu salian tina itu salian tina rumah naon gantina tina rumah ndel bau ja'ahu bani namir ja'ahu geus datang ahu dari ke rumah aku bani ahu teh nyata bahasa berapa lantaran jadi naon jadi pak fa'il dia naon tina lafaz ja'a alamat rapada naon ahu pan kudu tadi teh kudu mah lien tamal ti mudore ieu ahu alamat rapada naon ahu bani namir alamat rapada naon ahu naon eta hu mau naon ngaranna nu bau teh jangan salin jangan kan mah eta teh make nun ahu bani ahu ka ahu bani namir ngaranna isim lima atuh ahu bani namir ada berganti teh yanubu mazukir wa ghairu mazukiro yanubu ada salian tina anu bieu nya teh salian tina make doma ya kan ai bil model make doma ayeuna salian make doma naon gantina di doma nyata jantarana wau naon make wau teh jantarana nyata aku teh berarti teman-teman isim lima lamun dina jamu kalian bisa kana jamu akhir sebenarnya ke wau mah jeung nun den kalimat akhir ja'u bani namir warfa bi wawin wansiban bil alifi wajrul biyain minal asma sibta warfa bi wawin wansiban bil alifi wajrul biyain minal asma sibta rapakeun ajeun ku waw kana sabun ajeun ku alif ngana sabun ajeun ku alif jeung ngajiarkeun ajeun ku ya naon eta ngaranna isim lima rapana ku wau nasabna ku alif jerna ku ya contohna abuka abaka abika itu abuka abaka alif kalifan ro'aitu abaka maraltu bi abika iya nasabna ku alif jerna kuya rapana wow kita ngaranna isim lima warfa bi wawin wansiban bil alifi mizakazu insubatan abana wal famu kaina mizakazu insubatan abana wal famu haitsu mimu min hubana eta mah maksudna teh nya lamun dapat pamu oge dasupkeun tadinya kana isim lima kene lamun jadi buka make teh make au biasa pos isim cara kitu abu kan pun make ieu abu kan buka make kapai sampai buka cuma ini dapatkeun
abuka hamuka kazaka wahan setelah tahunnya abuka hamuka buka zumalin kabeh nya eta tawahanu ieu bakaza nya kitu di wahanu ditambahan dieu hanu talapad hanu wa naqsu fil akhiri ahsan lapad hanu jadikeun keneh eta di lapad hanu kan tekasih namanya dina ieu mah dina judulnya mah aya buka hamuka buka zumalin abuka ahuka hamuka buka zumalin pasti kitu dijadikeun isim 5 hiji ditambahan ku hanu nah kumaha aya lapad hanu di wahan asupun eta ge cenah kana isim karena isim 5 ma isim 5 teh nya wa naqsu fi hadzal akhiri ahsan dikurangan ya abi wa ilaihi yadulu wa qusla minas asyharu ma kita contohkeun ieu teh kabeh keur tingkah dananya nah bahanu dan dulu menasina wa kumon naqsu fi hadzal akhir kalau tadi ini kena tadi kan hanu kalau nah hanu zaid jadi memakai apa hitungnya na yurabil harakatul zahir ala nun wala yakunu kathir jadi nanti bahwa salah satu saya anu bil bil jadi makanya itu mah ulah make alif saya kasih isim tawai kalau isim mufrad nah makanya seperti itu jaidun hada anu zaidin hada anu zaidin hada anu zaidin hada hana zaidin hada hani zaidin gitu jadi itu baris itu mangkos isi mufrad ada asal ada maksud ya ana sanu min itmam wal jaidun bagaimana qalil ada hanuhu jadi tadi itu bisa oke nih wae bisa nah kos eta teh karena dua bagian eta mah jadi lapad hanu kos isim 5 keneh menang kieu seperti jaa han sebelum cara jaa hanu zaidin jaa hanu zaidin pakai wawu jaa hanu zaidin dina nuna tempelan wawu pakai wawu sinuna pakai wawu lah lama kapal aku wawu itu punya sinuna jaa hanu zaidin nah terus kemudian itu hana zaid itu hana pakai alif zaidin itu hana zaidin maratu bi hani zaidin itu lebih hani zaidin oke ya alif ya wawu alif ya wawu biasa kok situ kan ya posisi 5 sarua ngan alif pang bagus mah ulah kos itu ulah saya kos isim mufrad itu pang bagusna nya eta kos isim mufrad gitu makeun kos isim mufrad biasa jaa hanu zaidin jaa hana zaidin jaa hani zaidin itu domah terus patah terus kasro itu dia pakai ija pang bagus gitu
lapan hanu mah tapi nakasupana isim 5 tapi akan di lamun cariokeun nyata alamat nasabna alamat rapana ku waw dengan alamat rapana teh nya rumah alamat nasabna ku patah alamat diana ku kasro Make waw ya. Hah? Kalau make waw. make waw cenah naon gitu Jadi alamat beda kan? hah Alamat apaan ya? make waw Ke waw ya? heeh jadi temen dua macam eta mah lapan hanu mah lapan hanu meunang dua macam arek make waw kajeun arek make domah kajeun keur nasabna arek make alif kajeun make patah kajeun keur kasrona meunang make yang kasrona kerjana meunang make kasro jeung meunang make Iya. iya itu eta lapan hanu kumaha ayeuna nu ieu anu tilu abika teh nyaeta di dinya pangbagusna loh nya teh wa fi abi wa dilain yanduru wa kusruha min nasina asyharu tah lapad abu lapad ahu jeung lapad hamu sabalikna lapad hanu mah sabalikna ai abu alamat sebenarna anu isim lima ratana hah? Alamat rapana nyaeta ku lain abuka teh abuka alamat rapana ku wow alamat nasabna Ku patah. hah? Balik. alif alamat tiarna Iya. ku iya eta isim 5 tah cek di dieu nya terjadi masalah ulah make wau make naon selalu jeung eta lapan hanu Terus. nah make doma abuka artinya lapan abuka jaa abu nah jaa abu nah, belum pakai wau piceun wau mah jaa abuka itu dipiceun si wau jaa abuka roaitu abaka belum kali roaitu abaka maraltu bi abika itu Isi mukul. nah Dikasih mukul. lain Lain. tetap isim 5 ngan eta bedana naon nya teh henteu masur doang jadi lalawanan apa ilmu lamun apa dahanu bagusna nyaeta kos isim mufrad itu tetep kasupna isim 5 lamun isim 5 anu eta anu jelasna abuka jeung hamuka pang bagusna nyaeta kudu make wa teu make wa geus isim 5 teu jadi masalah seperti orang maca teh nyayo urang nyieun tina eta dina kitab maksudnya karangan itu terus kurang contoh isim 5 jaa abuka make wau enak teu make wau salah nya kontur teh naon teh isim 5 kudu make wau mana teu ngajak ya lain gitu nah eta dinya menurut dina alfiah tadi wa qasruha min naksina asharu ada gaya dirinya Bakasruha min nafsin asharu wa fi abin wa baliyaiyan wa kasruha min nafsin asharu bagusna eta mah make wau teh padahal meunang dirinya kita baca dari gitu situ wa hanu wa nafsu fi hadzal akhiri ahsan kumaha abuka wa fi abika wa bi abi wa tilai yanduru wa qasruha min nasihina asharu eta dalilna jadi secerikeun ku batur seperti orang maca orang baca kieu bismillahirrahmanirrahim qala sallallahu wa itu abuka salah kata panjang ge wawan ge gitu ih gitu baca urang mah wa itu abuka kita enak yang abuka yang salah eta kita pakai wau. Jadi baca nak Quran tewanya. Kalau nak Quran tewanya coba. Abuka begitu kalau ternyata dibaca. Abuka tuh eta. Oh an. Itu sudina tah eta teh menang gitu. Soal coba tuh mau nanti. Cuma ada tah ya. Mungkin semua itu aja bedanya. Eta masalah makhluk teh bisa gitu. Ini mah udah maju dalam jeruknya hungkul malin.
ya pasti disalahkeun aku ngajarkeun teh kieu adina fil jenis isim lima menang kurapanan kuno isim lima teh pangkapan ku alamat pangkapan ku rumah iku waulin alamat nasabna ku alif jeung alamat jarna ku ya eta teu jadi masalah pasti sinkron we jadikeun ku sinkron kumaha oh rumah tah kasro itu jadi nang isim Wasadul jani Robi ayudokna la lil yai kajahu abi kada ilah. Jadi syarat nanya isim lima ulah didapatkan karena ia mutakalimnya. Ulah didapatkan karena ia mutakalim. Tetap karena ia biasa itu ia mutakalim teh nya karena urang. Seperti idribi musnul kaula gitu kaula artinya abi kapan lain lamun abi ka eta teh lain iya mutakalim bil arif fil fa'il musanna wa qila idza bi mudmarin mudhafan usila il tal kadzaka isnati wa isnati ka ibnataini wa isnataini ya jariyani bil arif fil fa'il musanna isim tasniyah ketingkah rafa kunaon neta ku alif ketingkah nasab ku iya jerna ku iya kawinya isim tasniyah ketingkah rafa jeung nasab tingkah rafa ku alif tingkah nasab jeung jerna neta ku iya isim tasniyah. Nah, wakila jeung wakila jeung lapad kila. Tah kila oge eta dijadikeun mulhaqna ike kila mah. Idza bimudmarin mudhafan musila. Kila eta dijadikeun mulhaq isim tasniyah. Nah, di mana-mana didopatkeun kana isim dhamir. Ya. Di mana-mana lapad kila lamun hayang jadi mulhaq isim tasniyah eta didopatkeun kana isim dhamir berarti ari mulhaq teh kumaha sarwakeun isim tasniyah wa kila didopatkeun kana isim dhamir berarti lapad kila teh berarti jaa kila huma ja'a kilahuma artinya eta isim dhamir pakai alif kilahuma alif apa naga ja'a teh nya tepil madi kila geus kumaha dulu rapa naon sebabna lantaran jadi fa'il tina ja naon lamun tepana alif naon sebabna mulhaq isim tasniyah naon sebabna jadikan mulhaq isim tasniyah sikila teh karena didopatkeun kana hima kilahima kan kemudian kilahima jaa kilahuma huma teh nyaeta isim dhamir nah kana nyaeta na ketingkah nasabna ro'aitu kilaihima itu ro'aitu kilaihima kan ya kilai eta bahasa kumaha kilai teh nasab lantaran jadi maf'ul naon alamat nasabna iya naon sebabna karena mulhaq isim tasniyah kunaon sebabna si kila dijadikeun mulhaq isim tasniyah lantaran si kila didopatkeun kana isim dhamir marautu bi kilaihima marautu bi kilaihima Pak di depan disebutkeun ai syaratna mudhof teh nyaeta ulah aya nun lain dibuang di mana-mana didopatkeun si nun teh kudu dibuang aya
Eta. Namun diayakan berarti Nah, wakilan lain nih. teu bisa. Bisa. Oh, pan eta mah pan syarat aku diobatkeun gitu. Nah, syaratna teh nya telah hayang jadi mulhad. Isim tasniah nya eta kudu diobatkeun kana isim dhamir. Kumaha ayeuna lamun cara didopatkeun kana lain kana isim dhamir sikila teh nya eta didopatkeun kana isim johir. Eta lain mulhad isim tasniah. Kumaha geus tingkahkeun ku alif kumpul. Itu. Contohna seperti naon? Ja'a kila rajulaini itu. Ja'a kila rajulaini. Ro'aitu kila rajulaini itu. Marotu di kila rajulaini itu pakai terus pakai alif. Kilta itu keneh kilta oke. Kilta jeung kila kitu kagaka gitu. Ada kucing. Terus sebenarnya kuliah di mana? Wa ta'ruful ya bi jam'i alif jar wa alif wa dhammi wa min wa jarru wa bi wa bin wa bi jarru wa sibi salim jam'i amirin wa mudbi. Wa ta'ruful ya bi jam'i alif jar wa nasb. Bi jam'i alif jar wa nasban ba'da fathil qalbu. Warfa biwabin wajrul biya wansib salim jamil Mau biar pemain nih, cing nggak? Biar pemain. jadi ini tadi saya nanya salim apa nanya nganu rafa kuwau jr jeung metana nasabna kuya rapana kuwau nasab jeung jr na kuya naon ngaranna ya nah rapana alamat rapana kuwau jeung tingkah jr jeung nasabna kuya jamak mujakkar salim warfa bi wawin wa bi ajrul wansibi salim jami'a amirin wa mudnibi wasibi daini wa bi yusruna wa bu'ulana. Tah kabeh nya jamak mujakkar salim di mana kumaha ayeuna aya lapan kos jamak mujakkar salim tah eta dina renan ngaranna mulhaq itu nya mulhaq di mana-mana aya lapan kos jamak mujakkar salim eta di ngaranna mulhaq jamak mujakkar salim. Naon jamak mujakkar salim itu jelema perkumpulan jelema anu berakal. Kumaha lamun ayeuna lain jelema contohna seperti isruna belajar jadi jamak mujakkar salim eta ulah isruna bersebut kumaha apa naon sebut rapana wau naon sebut jamak mujakkar salim naon sebut aya wau teh ujung nun isruna den ulah eta mah urang mah pembilangan kan mah jelema lain ngaran itu kan ayeun beusina kae nanya isruna bersebut mah apa naon sabana rumah naon alamat rawu naon semua jauh sekali lain bilangan eta mah perhitungan betul jelema zaiduna lamun zaiduna bersebut mah apa naon doma naon sebabna jamak salim isruna mun sama wae lapanna. Oh, ternyata artinya naon di sunah. Kan 10 lin. 10 mah eta teh jelas. Apa jelema? Apa naon? Heh. Nah Isra bilang anu maksud jamak mujakkar salim jelema anu jelema maksudna teh.
hamiduna. Hamiduna. Lima lain. Memuji. Lima kan lain. Pernah lain sebagainya katanya. Ya alhamdulillah ya aluna. Mafuluna. Bukan karena artinya lain jelmawanya eta jadikan eta mulhak. Jadi maksudnya mulhak. Jamak itu sebetulnya. Mulhak jamak salim. Mulhak jamak mujakkar salim. Lam mulhak jamak mujakkar salim. Lam, rupaan. Mulhak kita nu dalam jatuh manung tutup Opwas itu. Itu. Kumaha dina eta teh? Sabab isim tasnya itu kan isim tasnya oke, aya mulak isim tasnya. Aya isim tasnya teh nya tara jelema duaan. Berarti kumaha mulai jelema. Gua teh eta mulakna. Itu maksudnya. وسبيلين وبه سنة وبغولك والعلم ولوالدكم عالمون عليون وأرلون تؤلون أرلون termasuk isim mengatakan mulhaq isim mulhaq jamak salim kan wa babu mislina qayyarin wal babu wa huwa inda qawmi tarabun madni wa maka wa qalaman ta'arin nun jama mujakkar salim nyaeta kulonkeun bab fathah lin nun jama mujakkar salim nun teh nyaeta kudu dipatahkeun itu nun jama mujakkar salim kudu dipatahkeun nun jama nun isim tasnya gunangkeun nah kudu kasrohkeun kumaha lamun dibalikeun teu jadi masalah balikan oge kajen kriil wa nunu majmu'in wa mabil dak wa qawlan bi kasrin naqaq wa nunu masunya wal muhadibi yasizaka tasamadukan kabisar wawai nun jama mujakkar salim nun tasniahnya eta kumaha dibalikeun teu jadi masalah naon sebelumnya keterangan intinya wa qala man bi kasrihi naqau eta dalilna. Naon maksudna? Meunang dipatahkeun oge nun jama mujakkar salim dia tadi kasrohkeun oge seperti zaiduna menang zaiduni gitu tadi masalah naon eta dalilna. Wa qala man bi kasrihi naqau eta dalilna. Tong sih ya datang saya lagi. Jaiduna coba suruh. Jaiduni itu. Nah, Baca Quran kuat menang gitu. Baca Quran. Dilagakeun. Kurang takkeun aya ujiannya eta teh. Tulis teh mah. Salah teh batu. Bener. Di mana salah? Iya tuh dia tak lain. Jadi ini Jaiduni itu. Salah eta Jaiduna betul mah. Salah kumaha kajung dosa eta nah eta kan kurang dalil eta waqala man bi kasrihi natau ya itu dalilna waqala man bi kasrihi natau ngaji abdi atuh gitu berarti na eta zaidaini lin doa itu zaidaini lakin bukan bahasa doa itu zaidaina itu maksud kumaha cenah kitu sih nah eta tuh aja bi aksihi wa nunu masunia wal mahtibi bi aksihi zakas kamalu fantabi isim tasniah dikasrna dipatahkeun di isim tasniah dipatahkeun tadi itu jamak suratnya tulisannya di barisan kurang batur itu nggak batur barisan atau dan doa itu dari itu sebetulnya kami itu atau isruna kurang dibaca nggak tulisan pagahan kurang jaa isruni itu kurang jaa isruni salah tuh isruna
geus beunang. Eta kan kunaon lagi kasokun maneh. Cek urang benar. Ja Isuni gitu. Ja Hamiduni gitu. Kita itu pengertian penting. Wa ma bin ma bitawali bin kajumya bin yuksaru bil jari wa bin nasbima wa ma bitawali bin kajumya yuksaru bil jari wa bin nasbima. Dah jadi nyatanya wa ma bita wa alifin kajumya di mana-mana bin akhirna aya pandawana di mana-mana lafaz isim bin akhirna aya pandawa alif jeung ta ngaranna naon? Jamak Jamak muannas salim. Jamak muannas salim gitu. Wa ma bita wa alifin kajumya subsaru fil jari wa fil nasbin. Tah jamak muzakkar salim jamak muannas salim teh dina akhirna aya alif jeung ta'an. Tah jamak muannas salim tingkah rapanaku kunaon? Seperti rapana Kuloma jeung nasab jeung kasroh jeung nasabna kunaon? Jeung jer jeung pasal jeung nasab jeung jerna ku kasroh eta ngaranna jamak muannas salim. Wa ma bitalibin dunya yusaratu jadwa fi nasbima. Kada ulatu walladhi qad rujula ba'atin sirwaik nyata ulatu oge. Waladina sebuah isim mausul kayak dimana lamun cara isim mausul dijadikeun nyaeta tasniah mulhaq tasniah kitu kan bisa tingkah lapana nyaeta kudomah tingkah nasab ujung jerna nyaeta kulkas asli atin wal jurabil fatati malam sorib malam yudafau yakub bada arudib. Nah isim guar munsorib bertingkah rapana kunaon biasa kunaon kuloma nasabna kupata jerna ku pasah kene. Nah beda isim guer munsorib di mana-mana teu aya alif laman eta keur tingkah nasabna keur tingkah jerna ku patah contohna bi ahmada teh nyaeta kunaon sebutkeun isim guer munsorib nyaeta kospial timbanganna kospial ieu sakroma ya Ahmad teh nyaeta okos video okos akromanya Ahmada. Nah, okos madi dia tadi mana-mana aya lafaz okos madi geus kitu nyaeta keun dari okos madi segatna neunna teh nyegahkeun eta teh timbangan wajana timbangan pas film madi eta teh bisa menjadikan isim guer munsorib isim guer munsorib teh isim mantun dari tanwin gitu. Isim guer munsorib nyaeta isim anu henteu narima tanwin tah eta anu kasudut teh keur tingkah jerna alamatan jer ku patah kumaha lamun ayeuna ahmada make alif lam al ahmada. Nah eta mah baik deui ka asal kunaon ku kasroh di mana isim guer munsorib aya alif laman eta keur tingkah jerna jadikeun ku kasroh ku alif laman ku patah ketika dia seperti Ahmada bi Ahmada ulah bi Ahmadi nanti pengajarkan bi pada sini munsorib namun bil Ahmadi berarti naon
Kita pun pakai kasro bil ahmadi. Ini sambil sekali simbol musarif kudu patahin aku dan ayat ya aja kan. Nah, simbol musarif sama alif laman kunam al-madiyah. Oh, kasroh. Kasro lamun walid lam Watah. kayak di neta kita maju sebentar yang ada kita bacaan mulai alif laman sudah alif laman ya tadi pas itu setelah mengatur dia pas ya oke patah kene baru salah ya tangan ya kene itu teh lamun cara kalau sampai itu kene berarti salah Misalkan al-ahmadi gitu. Al-ahmadi nah itu kan jadi tinggal jadi naon ya maksudnya apakah jadi maf'ul lamun al-ahmadi Di ahmadi ya tadi. fil ahmadi lamun fil ahmadi nah fil ahmadi eta kudu fil ahmadi lamun fil ahmadi ada salahan Lamun fi ahmada ya. lamun alif laman fi ahmada lamun fil mangga alif laman fil ahmadi jadi nama dun coba eta so salah kalau belum salah kan di majmu kan seperti mulan ya penyawan nya alif laman naon fi ahmadi wajal linawiya falani wa watadun waharfuha lil jazmi wan nasbi sima alam takuni biru mudah Sayana kertingkah rapakna kertingkah rapakku alif mebu yen nun tingkah nasabna nyaeta tingkah rapana nun tingkah nasabna nyaeta ngabuang nun jeung tingkah jajemna ngabuang nun ngaranna naon ngaranna fil 5 tah jadi